Upami saderek kata rajang panyakit mah landongan wae ku warisan. Warisan tiasa mangrupikeun tanah, mobil, rorompok anu sae jeung sajabina. Warisan tiasa dipimilik ti sepuh urang anu parantos ngantunkeun. Baca aturan ngabagina. Lamun balangsa keteterasan, gancang, gradual, warisan. Assalamualaikum, Mak. Lin, Mas, RT, atuh punten-punten, Pan tadi enggeus punten. ini siga ongol-ongol, anu sih? Iya, rek nagihan jaket 17 Agustusan, Mak. Betul, Mak. Teuing poho. Emang 17 Agustus tanggal baraha? Enggeus, pokoknya mah enak orang rek nagih iuran Mak, iuran. Heueuh nya, anak aing mah emang kitu resep kaluyuran. Ih, kalau iuran, Mak, iuran. Iuran. Heueuh, lagi iuran. Nya engke atuh ayeuna can boga duit. Si Indu ayeuna keur kuli jeung si Ido itu di sawah lurah. Oh, mukuli teh si doi jeung si Endu di bawah sawah palura teh. Ayo. Itu mah. Yuk, ka mana cicing mana yuk? Ikan tadi ngajak. Cicing neta. Surat rek balik. Aduh. Kurang sakit. Kurang uang pindang apa? Buset biar sama abang itu. Sok kanteng anjing. Aduh. Berita terbaru hari ini. Oh, ini resep ya. Tol antara Jakarta dan Surabaya dikabarkan putus. Akibatnya tidak direstui oleh orang tua. Aduh. Tolong. Favorit itu. Kipan kan. Oh iya nyari. Hati-hati dalam berteman cina gitu. Karena teman zaman sekarang kalau dibaikin malah ngerujak. Ngerujak anjing lain ngerujak. Bener berita aduh kayaknya. Jadi kan. Karena sering dicontek, seorang siswa nekat tidak mengerjakan ujian sekolah. Kebalan berita deh Bukan iya. Iya tuh. Infoloker nah iya ya, infoloker ya naon ya. Infoloker. Upami saderek kata rajang panyakit mah landongan wae ku warisan. Warisan tiasa mangrupikeun tanah, mobil, rorompok anu sae jeung sajabina. Warisan tiasa dipimilik ti sepuh urang anu parantos ngantunkeun. Baca aturan ngabagina. Lamun balangsa keteterasan, gancang, gradual, warisan. Dibutuhkan seorang pemuda usia 16 sampai 25 tahun. Gaji 50 juta per hari. Buset, gede banget. Masih gawena ieu. Bekerja membantu Ultraman melawan Godzilla. Aduh. Paham ah. Ada ya kan balik di dalam asa balari lagi ya itu lembur teh. Bawa lama daun awi oge baruleun. Nah ayeuna para ranjang. Ayeuna mah da ini nanjak bawa lama rata. Zaman nanjakin sararape di kota bah kari muka aplikasi ojol ojek online.
udah tukang ojek pengarupan nama. Tukang ojek lagi tuh. Bangun nama tukang ojek pengarupan nama. Masmin, Reni anjir. nyaho anjing yang rahasia Reni Sumasmin kan. Kejuk lain ke dia. Aing yang ngobrol sih pakai. Nah, amaran di video orang ini. Oke. Saya aing mah. Kasih pada geus paya aing. Dapun ngomong, tukang power pisan. Bukannya barang hiji ya. Ya kepret rontok. Terus ya, tukang majuan pisan apa tukang mancing wae sih ya. Tukang mancing. Sia sih tengah ajakan aing ngarantau teh. Sia kok aing baheula diajakan wae. Bingung wae sih nage. Aing kan bawa mah sibuk nganggur aing happy. Di lembur asa bisa di teuing sih. Kamarana budaknya. Teuing boro-boro budak perut gak reueuh aing mah. Aing mah ge gak poe buset. Anu numpang teh. Di harutang wae. Tangkurak si endu jeung kolotna tak komo buset. Ieu lamun lain urang dieu. Wae padaran gua aing da. Cabokan gua bere ampun lah sendung mah. Daripada saicing wae mah hayu curang puputran lembur jeung aing geus kangen ya ka lembur ieu lah. Dek ngojek si aing. Hayu dibayar ku aing barabar heula lah. Udah beres. Ayo jadi ai kitu teh mah tuh. Akhirkeun motorna. Tuh aing ngojek aya mah sia. Kaparaban bensin gua. Buset. Akhirkeun capek. Kemananya budak teh? Meni geus lila di tadi eueuh ka eueuh balik-balik. Coba di imah eueuh dengan kejo-kejo acan. Meni pusing kana hulu ge meni kuat. Geus siga nu gara royang. Kemana nya budak teh? Ih, amit. Apaan sih ini segala suruh nganterin beginian, bete banget dah. Biasanya juga gue rebahan, gak tahu lagi yang mana. Mana sih? Hati-hati tuan. Nah, Luas. itu. Mereka mana atuh, Neng? Ini nganterin bekal ke sawah. Oh, bakal ya udah atuh Iya. sok anterin. Ya mari mak. Ya. Aduh, sepatu copot. Sepatu tuan ya. Ayo, udah. Kena lah sepatu mah. Sudah enggak itu ah. Naik. Ayo. Mangke heula. Ayo, Bu. Naik dia. Aduh. Copot sepatu, oi. Đây, kita. Upami saderek, kata rajang panyakit mah, landongan wae, ku warisan. Warisan tiasa mangrupikeun tanah, mobil, rorompok anu sae jeung sajabina. Warisan tiasa dipimilik ti sepuh urang anu parantos ngantunkeun. Baca aturan ngabagina. Lamun balangsa keteterasan, gancang, gradual, warisan. Sama uniprek we mupok atuh teh. Malah geus anggeus meureun. Kan sia, suge maco-maco we atuh, malah geus anggeus komo atuh. Buru anggeuskeun, si teplok bungcek wae. Pilih, ngomong naon sia? Teplok, wah ni sia kaeng. Yang dipacu eta bibir. Galang meureun bibir aing teh. Di
Bisa tengarian teh can menang sagugula-gugula can. Lamus capek aing Kieu sa diajakan kulik aing. Emang aing teh capek. Sia tuh nu macul. Aing nu mopok. Seteu aing nu macul mah beak kamari ge. Leungeus cenah mah. Leureut heula capek aing. Si aya limnas bloon. Si aing ka dieu manten. Geuleh ka dieu ge Jabani can menang sagugula-gugula acan biasana bisa nu nganteran rantang. Capek aing. Mungsing aing ngopi eueuh. Bijen we teh. Bijen wae kumaha gantina ya wah. Uang desa aya lah. Bener ya, ieu geus 3 tahun dan ganti-ganti. Percaya uang. Bijen. Mantap. Surang kali itu kontrol si Idai. Anjir. Naon? Si Limnas itu jeung si RT yang dicari kanan, dah lagi dicari kiri. Bloon sama itu. Ya, tak anggus tieu. Yaudah Itu juga si Doi jeung si Indul aja tuh. Si Indu, si Ido itu. Oh kan? Ayo. Aduh. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Pak. Nuhun. Dorong. Beli. Wih, kantoran ya. Gajian. Diam. Nolak atuh. Udah. Maksud saya ke sini mau lihat sawah Pak Lurah digarap ku kalian. Oh, lega. Anggus kabeh. Tuh, tempo bunuh ke sini. Tunggu wae, kajendol. Pas onta, tuh tempo ke situ. Belum masih ada panjang gue, kosore kobra. Mantap. Lanjutkan. Saya mau lihat sawah Pak Lurah. Ini 500 hektar. Ayo, Pak. Ayo. Kemana? Gandeng. Kali Pak orang euy. Ya balik geus semalam antren ieu. Budak kulit jeung sia mah. Tenang geus belum tuh 50 hektar deui ka ditu tuh. Ai bidadari deui mau rantang deui. Hidang bidadari mah mau selendang. Mau lagi rantang. Duh, Ajo dan Ayah kagak ada lagi pergi sama Ayah. Kena juga deh disuruh ke sawah. Mana nggak tahu lagi sawahnya yang mana. Yang mana ya? Yang itu kayaknya deh. Harim. Anak lurah. Sangarana? Rata minti tarsi, Blon. Hah? Rata mintrasi. Cara tarasi. Oh. Bener. Kayaknya orang gila deh. Balik lagi ah. Suruh aja di sini. Asih gandeng wae. Kedola tuh. Action. Oh, ini semua. Kedeng. Motor deh Aduh, zaman anggaki cara rape di kota bah kari muka dikasih ojol ojek online. Jadi yuk. Action. Saja aja ini nama. Sebenarnya semangat.
Wan. Wan.